telepon teh. Saya ngurus dia ngurusan sorangan. Bukan we aya si Aep mantuan. Ini ingat awal gawe kieu euy. Eta si Dama eueuh ka dieu ulin. Biasana ngalanto ka dieu. Si Aep ka mana heuh? Wah eta. Dama. Oh, dia atuh teh. Ka mana kawan? Wah, ini. Urang dengan mame. Heuh, aing ngat awal gawe euy. Wah euy. Naon ieu euy, si gawe euy. Panen da eueuh tuh panen euy. Heeh. Dama? Naon mana geus mau bedog kitu ti mana? Pan tadi naik usaha sugane aya titah ngore titah ieu lah ngala-ngala abi mah. Heuh atuh mumpung beurang keneh hayu ah. Heuh tuh hayu. 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 Hayu lah. Nah, ting. Aman. Hayu tuh tuh hayu. Kayak kayu tuh kayu. Tiga incu Mang Darma euy. Wah, heueuh bener. Heeh, urang sampeurkeun atuh Sampeurkeun. ieu ah. Nuju naon eta? Aduh. Kabeneran ka dieu. Nuju naon? Ieu nuju matikan cengek. Atuh kabeneran. Hasil. Atuh bantuan ku abi atuh. Tunggu nya sok atuh mangga. Ayo, bantuan. Ayo. Mana itu ada aya atuh. Itu atuh di Oh, paling. di mana? Nu bare mungkul, nu bare mungkul. Bareng. Nya. Siap. Siap. Kumaha tadi tuh atuh. Itu bae gitu. Nah, eta. Nah, iya. Hutan. Aya keur sama leuwih mah. Kita di buruhan teh. Oh, aduh. Gampang tuh. Buruhan. Ayo. Ah, jeung nu bentetna. Tah, iya. Ini udah bentar sih. Oh, bener ya. Iya bener, bareng iya. Ini nama kebenaran ke si Arif. Ngacengin kantor cina seorang yang gak istirahat dulu ah. Capek kita tadi. Capek oge, capek tuh. Aduh, capek. Sok atuh istirahat. Banyak deh. Bae sugan atuh turun 5 kilo mah. Ya, kemana itu tujuan lah? Ke kebon. Kebun sih. Kebon si Aci. Wargi kita nah. Nah, ya sawit tuh. Kerabat. Ayo tuh di mana? Hayu. Pajang kan wae teh. Pajang keun Kata keneh tuh. Lumayan. Hayu lah. Aduh, abang di kotanya. Arana teh. Abang di kota. Kieu pisan di jalana. Aku mah gak suka. Nih lebay. Hayu ah. Ayo diajar kali-kali. Arana tuh kulit aku teh. Jauh keneh teu nya ieu teh. Jauh kan tuh. Din. Bentar atuh ah. Masih sakit ya kaki. Ini teh masih lama. Panas tuh keluar. Tah deket. Hayu atuh deket malah. Hayu lah. Tong lebay. Arah-arah tuh aku teh teh. Panas gak kuat. Genah ieu mah cicing di dieu teh. Iis. Aji. Kan ada gerel atuh. Alah, capek we. Kontek ada ka dieu teh. Kontek meureun tah ieu mah kontek. Aduh, jangan. Ih. Biasa, tadi beresan heula. Jauh-jauh di kota ka dieu,
jauh. Jatuh dari so. Mengarah sanggur juga. Di kota itu, babaturan ke kota di kampus. Pakai holiday. Apa holiday? Apa holiday? Matakna kali-kali mah tuh mainnya ke kota ya kamu. Apa tuh kamu teh naon? Main jajan di sauna terus. Apa kamu teh urang mana? Penggarawu Kali-kali mah main atuh ke kota. kali-kali mah ke kota atau Paraus teh. Jauh sih. kemana? Ada China. Ih, mau cai, iya di dia teh kemana? Aku sampai coba, sama ada tuh boba. Jauh dari sini makan kenangan lagi di kampung. Kamu sih kayak boba gitu. Ayah teh, ayah dari mana itu? Dan Tena pakai itu atau pakai es? Ayah tuh pakai imah, pakai lemon. Mungkin weh, sama itu di kota. Ayah nama di kampung heula we. Terus saya narik minum es putih gitu. Ayah weh aku. Ayah weh suka menilai baik. Ini pipa nyakitin, orang kota mah kabeh. Tuh, jadi kayak seperti itu. Ay karena sumpah kumaha teh kamu. Nah, atuh teh ka Imas tadi teh. Jadi teh ka imah. Oh, biasanya Oh nyaho kan biasanya sudah di kebun ya masuk ke kebun. Ya apa? Iwan gue senang kan ka Imas we. Ka Imas. Kumaha heula jalan teh itu kalau kayak tadi mah enggak mau. Tadi weh. Tadi kemana nih? Ya, aku teh jatuh deui. Jangan lebay gerak ah. Ya udah sesok ayo. Itu kebun ah. Itu boleh terus dah. Geus sing mama tuh istirahat tadi isuk-isuk. Bakal ini. Itu pagawean kolot. Ayam ganteng. Itu duduk tinggali kali itu hayu gerak. Tinggali. Kalau mana? Nah, itu kolot. Udah teras sepatu. Aku tinggali heula. Iya. Asal tong kolot-kolot teuing lah. Ai Ayo mah di mas. gelo. Nu penting mah jos. Ya. Hayu atuh hayu bukan tinggal. Ya. Hayu. Nanti bis orang. Kita loba ada kan? Barang kita ya alas. Loba. Lumayan hasil mah. Itu tuh gawe orang. Si Asep jeung si Dama. Mana itu di kolot tebeunang di bejaan. Nah, eta. Kolot asa masih muda kata aku mah. Ini teh kawan anu kolot oge. Iya, galepal. Biarin mah we. pagawe urang habet bogo ka pagawe urang. Yai ganteng mah ya tenan naon atuh. Ieu, orang lain ke orang kampung mah capek. Kudu ka kebun. Tuh, tongkit Mending pan ke orang kota. Ini ke orang kota. Nu penting rek orang kota, rek orang desa, nu penting mah tulus nya Ah, kawan. gitu. Hayu atuh urang tingali meh jelas. Hayu Kumaha? atuh. Hayu. Tong HP-nya. Dia itu cakep. Pokoknya ieu babaturana lingkungan di kota. Mantap. Main habis beda apa ya? Ganti gerohan. Ganti gerohan. Sok geura hayu enggal. Enggal. Itu sakit itu jelas tuh sok tinggal. Mana? Si Aep si Aman kolot. Oh, kolot kumaha kamu masih muda gitu ge. Aep daman ka dieu sedap. Kulan dudungan. Ya, kulan.
Wah, dudungan. Pagawean bener semuanya, abi balik ke bumi dia enak bebarengan. Mohon mangga. Saya ulah banyak langsung. Ayo aku panas. Buat sabar ya. Kampung tetap tinggalin merahnya. Oh ya, eta mang biasa we tinggal salting. Tuh, mana iya loh. Ya mah biasa we. Adem mending ngalah be. Ayo, Mohon. Ayo kamu ayo iya we kayak lah tuh sama ya. Mending nih salah. Aduh, jadi ide tapi Panas neng. aduh. Mending di dia lah. Panas. Ayo rangkap kurang. Ayo atuh atuh Ya, pilih badai iya ngiring iya atuh hayu mangga. Masuk atuh bias bantuan we tadi bade ayo Mangga. kalian mas Nah, atuh isin gaduh kabogoh orang kampung. jadi masalah sih lah mamahanana bener-bener sayang kamu tong ngabucin wae sang puluhan ayo yuk bapak panas kuat nyatu satu yang kayaknya Ada. Ya sok atuh pada kampung yang lama. bereskeun nya tok poho Aing hirup sesoranganan kieu mah ripuh pamajikan can boga pagawean eueuh naon atuh ka kebon batur deui kumaha atuh onar deui kitu da piraku hayeuh wae onar urang tiap film teh nyeun onar we bagian onar tapi kita lamun teu onar da moal rame geus atuh urang onar sugan we atuh loba viewers. Duh, anjir jalan tapi bener lah jika nama kan jika kawan mah ayah tuh si mang aduh jauh kan mung urang masuk aya adegan labuh wae bosan kudu hati-hati nama cek aing oge hati-hati kumaha anjing aduh anjing make jim aing bukan niat dolin teh kieu da teu pira rek ngabangsat rek menta gedang hayang sampe pokona urang teh lapar da cenah mah lamun urang teu kaluar ti imah teh moal aya rezeki meureun eta rezeki ini bae pokona mah moal dirasa rek labuh rek kitu kumaha gogodana ge boro udah amat tarak takdung 2020 tarak takdung Geus burit ayo orang bikin ya kadunungan lumayan kan ya kadang ya baik burit aman kali deui yang irung asa tepuguh mata pari jeung tunduh eta gedang badan munu alah bener mantap nu bagana turang koplok eta mah awewe ge bawel da galak deui moal meureun lah sip ieu mah kudu diala ku urang pantai hiji mah lah aduh luhur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini dari godaan si goblok yang terkutuk. Mengenang 17 Agustus. Ngeri ka. Kaliwat ketang. Anjir. Wuhui, pantun lah.
Aduh, anjir jauh ting euy hese. Alah, aing. Kernaon? Oh, pik cacing lah udah mah. Ini. Baik. Hari ini kulit kera aja. Monyet. King Kong aja. Orang gede banget. Ayo, anjing mau. Alah, beneran Badak. jelema euy. Alah ke kecil si gede malah. Mang ampun mang. Mau kenal teh. Atuh mang ah. Ya luhur mang lain heureuy mang. Disangka orang mah teh kucara eta teh. Apa dia cara gede? Atuh mang ah. Mang Lain gorila pecah monyet. atuh mang. Mang pan ieu gonila mang. Mang ka mang. Eta gedang mah bawa sih jeung bukti. Bawa yang mana ieu? Sok. Berang kene mau kenal. Mang ah. Panjang kain. Pan minta tadi ke si Mang. Geus sirawa naik. Bawa sih Mang. Aduh, Mang eta teh karpi. Ori Mang 250 Mang. Sayangnya oh di kebangsat. Lain sama tapi itu asli. Sama tak teh kriminal we, kriminal. Atuh Mang enggak arah-arah yang itu. Boleh buat kalian jangan lupa subscribe channel Abid Film, jangan lupa dukung, pokoknya sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kinang dari Garut. Jangan lupa untuk dukung channelnya Abid Film. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe, like, and comment, dan share. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abi Wulan. Dan Abi Aji, Tong hilap pasadayana. Dukung terus channel Abid Film. Mudah-mudahan kapayuna majeng teras. Sukses teras kangge channel Abid Film. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Hidayat. Buat semuanya, AA, Tete, Abah, Emak, Bu RT, Bu RW, pokoknya buat semuanya jangan lupa selalu support ya channelnya Abid Film. Mudah-mudahan Abid Film channelnya semakin berkembang. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, comment,